Wahai manusia-manusia cek Gusti Allah di dunia, umumna sadunya khusus nama ahli Mekah termasuk Indonesia lamun umum. Hei manusia-manusia can jelas itu ya kajelema anu nyari cingan bumi nyeun imah anu kokoh meuli imah teh lain sakadar puluh juta ratus miliaran kadituna bahkan belas miliar puluh miliar bahkan lain boga imah na hiji ya urusan imah geus masalah geus ieu kalakuan kuari cara ricing di bumi Allah kalakuanana meuli korupsi zina judi bahkan teu percaya ka pangeran bahwa nu nyieun langit bumi teh Allah can jelas kitu ka jelema nu eta mibadi hilak ahliya sabada dirusak ahli-ahli nu balaheula awas maka teu dijadikeun iboh teu dijadikeun barometer allau nasya'u asabnahum bihurubihim naon sia lamun aing ngersakeun sarua aing nyiksa ka sia sakumaha buat ku dosa-dosa sia lamun sia dosana zina sarua jeung umat Kangjeng Nabi Lot ngadumling moal henteu ku aing disiksa saperti Kangjeng Nabi Lot umatna lamun sia buang kawarah ka Gusti Allah ka ajak Allah deuleu kaum Samud deuleu kaum Ad teu saeutik nu ku aing baheula teh disiksa terus-terus ieu ku hari Indonesia sia kades mabok ambalaya di Indonesia awas ya cek Gusti Allah zina kuari mages ambalaya menutup kemungkinan lau nasya'u asabnahum bidzunubihim iksain sarua jeung umat baheula maling korupsi terus bae awas lau nasya'u asabnahum bidzunubihim mentek memehna ku Gusti Allah ku hari dipanaskeun heula awas baheula teh kaum Adban nu dibere panas teh 3 tahun teu hujan 3 tahun bayangkeun 3 tahun teu hujan hese ka dieu ka ditu tatangkalan geus tandus 3 tahun atuh hujan jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah teu karasa waktu ti poe ka poe ti minggu ka minggu ti bulan ka bulan ti tahun ka tahun ternyata urang geus aya dina akhir bulan Sofar saeutik deui biasa orang di bulan Sirih Maulid atau Rabiul Tsani sok ngayakeun ruruba haul ke Sultan Aulia Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani quddasallahu sirrahu jatuhna di minggu kedua na tanggal 9 tepat akur 9 Sirih Maulud jeung 9 Februari insyaallah mudah-mudahan urang panjang umur dibere sararehat sehingga urang datang ka waktuna ngalaksanakeun haul hayang diaku selaku murid Tuan Syekh Abdul Qadir tur diaku sebagai umat Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sakumaha anu direncanakeun masih kene hayang nu datang tetik keturunan Tuan Syekh melalui Habib Lutfi teh sangat peduli
jauh-jauh hari Habib Lutfi geus mere informasi insyaallah saya akan ikut terlibat di Haul Cilongok untuk mengundangkan Habib Umar Al-Jailani. Kamari minggu kamari geus aya informasi ti Habib Lutfi bahwa nyana geus kontak jeung Habib Umar, tinggal dipersilahkan untuk membawa surat undangan anak. Jadi tetep kudu aya nu mawa surat undang ka ditu. Mantak teh kukula bakal aya nu ditunjuk saurang supaya mawa surat deuk naik naon bae ka ditu mah. Cenah bisa naik sepeda los, modar di jalan asana. Atawa naik motor, atawa naik parahu cenah ka ditu. Nu jelas insyaallah engke aya deui Habib anu ngabantu bakal mawa surat ke Saudi Arabia untuk mengundang. Jadi alhamdulillah para habaib sangat peduli untuk melaksanakan haul di urang. Sanajan surat nan can datang tapi nyana geus mempersiapkan untuk datang. Insyaallah jadi kenu bakal hadir mun dikersakeun ku Gusti Allah Habib Umar Al-Jailani. Tinggal urang sakumaha biasa unggal minggu menjelang haul sok diayakeun donatur keliling samenang-menangna jatilok laloba ieu merena ge geus kanyahoan tak sekolah mah daripada mere gede teu ikhlas leutik teu ikhlas mending ulah mere jahol mah jadi bae. Pokoknya bapak teu kudu merena naon datang dahar diuk eta mah sakadar tanda be bahwa urang hayang diaku murid. Aya be bakul liwat cele 500 cek tuan Syekh teh diaku sih diaku terserah dihayu-hayu wah jahol jadi baik diulah-ulah mah penting ikhlas. Urang nurutan nu dihaulanana ahli ikhlas, urang belajar ikhlas. Gede teu ikhlas ulah. Cenah ikhlasna ieu mah 1000 bae. 1000 bae geus kajeun ieu. Pokona mah haul mah jadi bae. Mencit kebo teu mencit kebo jadi bae. Mencit sapi teu mencit sapi jadi bae. Penting urang belajar ikhlas. Acenah 1000 mah teu ikhlas tapi 1 juta ikhlas. Oh masalah. Oh masalah. Pokona saikhlas teh ieu mah. Tah jadi sebagai tanda na hungkul. Nu diondang sasaha ge tiba heula ge haul pangalaha. Ulah aya nu dibeja. Nu tirok ngaji nu tara ngaji tara datang mah teu kudu dibejaan. Urang bae nu sok halaladir di dieu. Urang babarengan ruruba melibatkan diri nyangredkeun maneh hayang katalian ku para wali Allah Subhanahu taala. Ulah anu tara hadir tara ngaji beusi engke nyana salah asumsina, salah peneranganana, salah pemikiranana. Hai kieu mah urang sok ngaji geus sering ngadenge urayan-urayanana.
sakieu sering ngadenge ge saralah bae komo nu tilok ngadenge mah beureunan mantak geus diulahkeun bae geus di lembur urang anu nyakeun iraha haul nyaho emang sia teu nyaho henteu aing mah teu nyaho mun teu nyaho aing ngajauhan bakul bae jadi aing teu nyaho jadi sebagai informasi insyaallah tanggal 9 kemudian biasa sabada haul sok ziarah keliling Banten atau Wali Sanga bahkan sampai ke Madura sampai ke NTB tetapi di tahun kamari ke Irak tahun ieu mah insyaallah Yordan Mesir Palestina tadi nama 40-an bae sa mobil tapi ningkat jadi 2 mobil 80 ternyata masih kene aya nu hayang milu geus 120 ayeuna 3 mobil berarti ditutup sanajan hayang komo teu boga duit moal bisa moal mereka jeung koha geus ditutup ieu mah bebeneran lantaran lamun terus bae dibuka bisa sakapaleun ngedengkeun kula hubungan jeung travel ternyata teu bisa sewa kapal geus pinuh jadi nyewa kapal mun bisa da disewa teu bisa aya ge kakapalan aju aya ge kapal curug muatna 4 nabrak ojek jadi insyaallah 3 beuseun biasa Mekah Madinah sebagai informasi bae besi maksa-maksakeun hayang milu geus tutup eueuh deui antaran kapalna bookingna teu bisa disewa kecuali bulan Rajab mun bulan Rajab bisa sakapaleun kos kamari dekat Singapura sakapaleun leuwih teu bisa jadi bercecer aya nu naik Garuda aya nu naik Lion orenganan eta kapal teh nya aya nu jore mah biasa gandeng sugan kula mah jadi luhur mah atuh eueuh naon ngaranna aspal eueuh maksudna teh eueuh cor bisa gegerebegan bae sarua kepala jore mah teh eta ka Singapura kaya mah insyaallah ka Timur Tengah tinggal orang mah mempersiapkan haul sakumaha tadi belajar ikhlas sebab du di haulanana ahli ikhlas juali mah teu maot hanya pindah nyaho nyana didelekeun ku Tuan Syekh oh sia sok jebut-jebut aing bae barang dideuleu 1000 dicirian ku Tuan Syekh ke baris di yaumil kiamah na pangtukangan tukang angel gitulah carita na orang haul sekedar hayang diaku murid sebab Tuan Syekh Abdul Qadir boga buku anu panjangna ti masyrik datang ka Maghrib dibere buku ku Gusti Allah jang nulisan murid-muridna lamun geus ditulis sebagai muridna di buku eta di akhirat dikumpulkeun dihijikeun diberangkatkeun melalui bendera aulia Allah menuju surga tinggal urang kacatet apa henteu di buku ya melalui 1000 dan gambar monyet sugan urang dicatat barang dicatat dihapus deui gitulah
cerita Tuan Syekh mah pohara. Nyaon jasok nyaba Tuan Syekh mah. Kamari ge bejana di Cikupa anu tas kadatangan Abdul Qadir. Lain Al-Jailani tapi teu mah Abdul Qadirna. Tah insyaallah sekali deui baris urang bae. Tanggal 9 Sirih Maulid atau 9 Februari. Insyaallah urang bakal zikir bersama. Urang ngalanjutkeun materi pengajian urang. Sabada Allah ngajelaskeun negara-negara nu Allah nyiksa ka negara tersebut kulantaran kaum-kaum teu percaya ka para rasul-rasul nu diutus ku Gusti Allah. Ketika bangkawarah kaum hiji negara anu diajakan ku rasulna yakni utusan Allah tetepnya teu percaya ujungna disiksa ku Gusti Allah. Eta teh lain sakadar jang nagara eta hungkul. Eta teh ngarupakeun hiji ibrah hiji contoh. Hiji barometer jang umat-umat nu selanjutna. Umat anu selanjutna model urang kuari ngajadi umat akhir zaman yakni umat Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teu menutup kemungkinan ketika urang teu percaya ka rasul urang atawa teu nurut kana aturan-aturan rasul urang, Allah tetap bakal nyiksa sakumaha kaum-kaum nu baraheul. Entak ieu ayatna. Awalam yahdi lil ladzina yarithuna al-ard wallahu alam bimaradi awalam yahdi. Imam Jalaluddin ngajelaskeun yahdi teh tabayan berarti ya di teh bimana ya tabayan majaz antaran gadieuna cek Imam Jalal teh di mutadikeun ku lam yahdi lil ladzina hiji-hijina kalimah teh aya anu lazim aya anu mutadi teh kadituna anu satrop-tropna aya tropan-tropanana aya anu dimutadikeun ku ila aya nu ku lam aya anu dimutadikeun ku fi aya nu ku ala. Nah eta kalimah-kalimah teh teu meunang sambarangan kalanjutanana. Oh lu bantak ngaji teh lain sambarangan. Ieu santri ngadepong di pondok pesantren aya anu 10 tahun 15 tahun tak dek datang ka dinya. Lamun nasoro kabelah dituna ieu mutaadina teh ieu kumaha aya anu binafsihi aya anu bigairihi. Lamun binafsihi berarti langsung ka ditu ngamutaadikeun teh maf'ul tanpa make huruf. Aya anu ngamutaadikeunana ieu kudu make huruf dimutaadikeunana kudu kumana? Kudu ku ala, kudu ku fi, kudu ku ila dan lain-lain sebagainya. Kudu ku ba. Ieu urang pasantren teh mikiran gos kitu tah. Ketika ieu mah lain parantina kudu kumaha ieu? Kudu kumaha ieu? Lain parantina ieu mah ieu. Tah, nu mantak lamun aya salah bae buatan batur. Kajahoan ku urang. Salah ieu budak ieu. Kumaha emang ieu teu nerop ieu ka dieu ieu. Tuh, kan teu nerop mah teu nerop, jore. Urang hulu kopiahna nomor 7 dipakean ku ari nomor 5 netren. Ngaranna teu nerop eta. Teu nerop. Uluna nomor 5 dipakean nomor 7 toklok. Teu nerop.
kawin ge sarua bae urang kasep kawin kanu gelis pariuk manggi kakeb pas tapi lamun urang kasep pamajikanna jore ieu ge teu nerop sarua bae eta mah kudu nyandung sebenarnya mah sia masa di hatean bebangun endeup teh ya heula-heulanan kumaha lamun awawena geulis asa lakina jore nah ieu lamun pamasalakina kasep pamajikanna jore mah kan bisa nyandung lamun pamajikanna geulis ai boga pasalaki jore kan nasib hese geulis aya dinyana masyaallah nya jangkung lengjang beuh ieu kulitna ge pohara jasa hartina putih kuning nya mancung bulu matana bentik ya Allah ya Rabb haju susuna neuntreu duh tuh aja pengen oh jangan kolot-kolot ge dehem ai nasib bapan hes ai celeketek boga salakinya hideungnya pendek cekolot baheula mah beke ngaranna eta mah eta hese kan nasib atuh ngaranna ge eta kumaha bantah eta teh nerop ngaranna nu kasep kawin jeung nu gelis eta mah pariuk mah ge kekepas kasep pamajikan jore ya tugas nasib geus bae tinggal tungguan di akhirat bae sih lah di dunia ieu moal kebal lah gitu bae moal kebal ge tetep teu tentrem eta aduh Masya Allah karim awalam yahdi lilladzina yarithuna al-ard apakah can jelas can nyata ka jelema anu cararicing di muka bumi bisukna nyieun imah nyieun hotel muharajas can jelas kitu mimbadi hilaki ahli asabada dirusak ahli-ahli bumi kok masih keneh terus bae maksiat can jelas kitu lalakon nu baheula Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam umat tadi kumahakeun can jelas kitu coba kaum Samud anu Allah nurunkeun Rasul Kangjeng Nabi Shalih alaihi salam siksa apakah can jelas kitu baheula teh kaum Ad diutus ku Gusti Allah Nabi Hud apakah can jelas ka umat-umat nu kuari deuleu lu baheula zaman Kangjeng Nabi Lut alaihi salam umat da kumaha jeung nabi-nabi nu lainna teu dijadikeun barometer sih awas cak Gusti Allah encan jelas kitu hei khususna ka ahli Mekah encan jelas kitu hei ka para kafirin santerona khususna ahli Mekah atawa kafirin atawa kuari maka orang Indonesia nu dipimpin ku presiden urang presiden anu paling kurus dunia masalah emang kenyataan pas gitu presiden urang tetap aku hei bangsa Indonesia cek Gusti Allah loba teuing sa Indonesia mah hei 10 Jawa bating hei saprovinsi Jawa Barat gede teuing hei Banten sabanten geus cukup sabanten malah wahai manusia cek Gusti Allah di dunia umumna sadunya khusus nama ahli Mekah termasuk Indonesia lamun umum hei manusia can jelas itu ya kajelema anu nyaricingan bumi nyeun imah anu kokoh meuli imah teh lain sakadar puluh juta ratus miliaran kadituna bahkan belas miliar 10 miliar bahkan lain boga imah na hiji ya urusan imam geus masalah geus ieu kalakuan kuari cara ricing di bumi Allah kalakuanana meuli
korupsi, zina, judi, bahkan terpercaya ke pangeran bahwa nu nyieun langit bumi teh Allah. Can jelas gitu ka jelema nu eta min ba'di hilaki ahliya, sabada dirusak ahli-ahli nu balaheula. Awas. Maka teu dijadikeun iboh, teu dijadikeun barometer. Allau nasya'u asabnahum bihurubihim. Naon? Sia lamun aing ngersakeun sarua aing nyiksa ka sia sakumaha ku dosa-dosa sia. Lamun sia dosana zina sarua jeung umat Kangjeng Nabi Lut ngadumling moal henteu ku aing disiksa saperti Kangjeng Nabi Lut umatna. Lamun sia buang kawarah ka Gusti Allah, ka ajak Allah. Deuleu kaum Samud, deuleu kaum Ad. Teu saeutik. Nu ku aing baheula teh disiksa terus-terus. Ieu ku hari Indonesia sia kades. Mabok ambalayah di Indonesia, awas ya. Cak Gusti Allah. Zina ku ari mages ambalayah menutup kemungkinan lau nasya'u asabnahum bidzunubihim. Iksain sarua jeung umat baheula. Maling korupsi terus bae. Awas lau nasya'u asabnahum bidzunubihim. Mentek memehna ku Gusti Allah. Ku ari dipanaskeun heula, awas. Baheula teh kaum Adban nu dibere panas teh 3 tahun. Teu hujan 3 tahun, bayangkeun 3 tahun teu hujan. Hese ka dieu ka ditu. Tatangkalan geus tandus 3 tahun atuh hujan. Batla luar biasa. Turun Rasul diturunkan ku Gusti Allah Kangjeng Nabi Hud alaihissalam. Dakwah bejakeun Hud ka umat, lamun hayang subur mahmur lah jinawi, percaya na ulah ka batu, nyembah na ulah ka makhluk. Coba ka aing kitu bejakeun dakwah Kangjeng Nabi Hud. Oh, terus-terusan dilelewe ku umatna. Terus bae dilelewe saeutik pisan nu iman ka Kangjeng Nabi Hud. Wanas makin menjadi-jadi. Diutus salah seorang ka Baitullah. Datang ka ditu ka Baitullah nu kamari didongengkeun teh ayalah kiriman teh mega mendung. Wah, bararungah majar teh bakal hujan. Ternyata angin ngaglebuk. Angin muter sabada Kangjeng Nabi Hud jeung pengikutna titah keluar. Eta kapan siksa cek Allah tuh jadikeun barometer. Awas di Indonesia. Geus sabaraha bulan urang dibere panas, hujan di mana-mana, guludugan jeung kilatan, samarukna hujan bener beureun. Geus dihitung ku ari di nagara geus beak sabaraha puluh miliar ieu ganyeun hujan. Teh nyararaho urang mah asal hujan seuri. Padahal mah ieu teh geus ditotal sabaraha miliar beakna. Lamun teu dihujankeun urang teh ku ari panasna ambual pohara luar menyengat. Cirina cek ahli palak mah angin heula, kilat teh, guludug teh. Ieu mah hujan kilat angin. Sabarukan kumaha awas. Lamun nang tangan ka Gusti Allah bisa jadi berkepanjangan ieu panas. Tangerang geus kekurangan cai, pasokan air anu bakal ka Jakarta teh anu geus ka Jakarta ditutup lantaran untuk wilayah Tangerang ge kekurangan. Serang geus kekurangan cai ku ari mah. Kamari iya rong perpak Purwakarta, di Purwakarta geus batela kurang cai. Karawang ge lamun teu ngandalkeun Jatiluhur mah geus eueuh cai. Allah mah maha kawasan ke, kumaha meureun ke sanajan aya Jatiluhur wallahu alam ngan tetep bae urang ngadoa mah tetep ngadoa bae. Ngan ieu disiksa mah babari jasa. Teu puguh teu karu, sadane macet. Siksa teh Allah da kumaha coba ayo. Terus urang ka Jawa Tengah ka ditu. Kurang moga informasi di Yogyakarta geus parah jasa eueuh cai. Tapi ieu urang masih kene leha-leha kene zina nu mabok-mabok, pemerintah korupsi terus bae nang tangan Allah. Awas berkepanjangan ieu keur ditegor ku Gusti Allah. Awas. Mendak lobakeun lah istighfar ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Awalam yahdi, apakah can jelas lilladzina yarithuna al-ardha jelema nu nyicingan bumi. Ieu nu mantak Gusti Allah teh make bahasana yarithunal ardha
make yarisu matina warasa yarisu eta makan ngawaris aya ngawaris mah berarti kapan aya nu diwaris lamun bapak ngawariskeun ka anak aya anak eueuh anak mah meureunnanan ka incu lamun incu anak eueuh aya meureun dulurna mamang teh uwa teh nah eta ngaranna ngawaris ieu ge ku bangkawara amat sia cicing di alam dunia na nangieun Allah sia ngawaris ka umat nu baheula zina sia ge kunaon zina deui bae nu baheula mabok sia kuari kunaon mabok nu baheula maling sia kuari kunaon maling mantap make bahasana yarisunal ardo. Pohara lamun dibongkar sakalimat na Al-Quran urang mangkat mulkat bulu dikiekeun dikitukeun urang mah maca anana bae ge kuari ge sararese ngadengikeun ge cangkeul padahal mah kurang kumaha kopi geus ngarokok geus bubur geus segala wuduk segala tetep bae ku ngadengenakeun cangkeul geus neuleuh deui ka jam bangun dek demo teh ka aing sia. Gusti Allah ento ngeta mun boga janji meureun deui jam ye janji aing jeung jahe tuh ieu bahasa yarisuna sia cicing neruskeun lalakon umat nu baheula dizina disiksa umat nu baheula mabok disiksa ku Gusti Allah umat nu baheula maling disiksa ku Gusti Allah umat nu baheula kafir disiksa ku Gusti Allah. Awas sia ngawaris nu baheula sarua sia ge ku aing disiksa deui. Geus kasaksian ku urang kamari ieu tsunami beuh 200.000 manusia asahina jasa mobil single yang imah bangunan single lenceng asahina jasa kabeh ge dunia jeung manusia saeusina asahina urang neuleuh tsunami gempa Yogyakarta tsunami Pangandaran, gempa Sukabumi, Gunung Galunggung, Yogyakarta gunung deui, kuari ke batuk-batuk bae gunung deui sarua bae. Teguran ti Gusti Allah. Ieu teh ulah kejadian alam sakumaha nu kamari caritakeun. Ieu teh teguran ti Gusti Allah, kuari panas, teguran ti Gusti Allah. Ayo siap Presiden Jokowi nek merubah tentang perekonomian sia. Dek beralih nu tadina Amerika kuari dek diasupkeun Hong Kong Cina kuari sia dek diasupkeun Cina kuari berangkat ya negara teh hayo sia Amerika tetep bae terus mendesak Cina geus diasupkeun ka urang geus dibuka lebar-lebar asup ka urang sementara jeung Amerika ge can selesai dolar ditaekeun ku Amerika tina 9 naik 10 naik 11 naik 12 naik 13 kuari geus 13,9 geus 14 ayo sia udag-udagan jeung aing berangkat sia Cina cek Amerika perang Cina jeung Amerika di negara urang ti perekonomian urang mah teh naon urang mah teh naon kok jadi kos kieu sih kok jadi kos kieu sih kok beusi meuli 2.000 ngajual buru 1.000 kok beusi meuli 3.000 dijual 2.000 atuh ieu mah bebeakan ka kolor-kolor. Ieu mah lain gulung tiker, gulung balik ieu mah tuh. Tidak kumaha aja bae. Perang, urang teu nyaho, bangsa Indonesia mah kulantaran bodoh atuh seuseurean bae. Bodoh urang Indonesia mah, teu nyahona naon. Ieu teh keur perang Cina jeung Amerika di bidang perekonomian. Kulantaran perekonomian jadi tombaknya, tolak ukurna perpolitikan teu jalan. Perpolitikan di urang teh teu stabil. Deuk kabangun kumaha lamun perekonomian macet kuari. Cina kakarak dibuka asuplah ka urang produksi encan Amerika dikatukangkeun sedangkeun bahan baku beulianana kudu make dolar taekeun sia ku aing kaudag moal ku sia sementara hitung-hitunganana ahli ekonomi di urang teh encan mampu kos kieu lah keberadaanana neuk kumaha sedangkeun jelema nyieun pabrik di depan eta teh make duit negara sekian triliun nah perpajakanana terus melambung teka udag kunyana lantaran nyana teh pajak tanah pajak bangunan pajak ekspor impor ieu teh kapan kudu dipenuhi sementara dolar naik bahan baku kudu dibeli ku dolar Cina nyerang ka urang ieu da kumaha ieu produksi teh aing balik ka Singapura teh saeutik anu boga karyawan 8.000 nya tinggal 2.000 nu boga karyawan 20.000 nya tinggal 5.000 tinggal bangsa Indonesia nu teu nyahoan kieu amat sih dek demo ka mana? Oh pelindung di urang mah demo teh.
Urang demo ka DPR lagi keur puyeng. Aing boro-boro siap aing ge sarua bae ye. Nah, ieulah keberadaan Indonesia seperti kieu. Nah, hakikatna menang Allah keur dicoba heulanan. Urang mencarita hakikat syariatna, aturanana Jokowi nu boga. Kuari keur di resapel kumaha perbaiki. Hayo coba menteri poh, ieu ganti. Itu bakal gitu-gitu kene. Nemadak Habibie ngomong terpuruk sepanjang sejarah Indonesia perekonomian saat ini. Lain cak aing cak Habibie. Kamari Habibie datang ka dia. Nah, ieu keur carita keberadaan negara. Kemudian panas cak Allah ayo sia. Dik jeung aing udag-udagan sia ayo. Sia dek ngaluhurkeun pertanian Jawa Timur akan ditingkatkan pertanian Jawa Tengah, Jawa Barat. Ketika persiapkan di Palembang, di Medan, di berbagai daerah, pokoknya ditingkatkan pertanian. Sebabnya perekonomian bakal macet. Kunyana geus ka itu. Ieu perekonomian industri bakal macet sebab moal kaudag melalui dolar ditaekeun ku Amerika. Hayo hayang nyaho udag-udagan perang Cina jeung Amerika. Asal Cina naik perang. Lamun Cina terus memaksa dolar bakal 15. Lamun Cina terus baik ku Indonesia dibere, diketeruskan naik 16.000. Jadi dari kumaha eta mah perang nyana. Ayo cek Amerika. Pas gitulah perang. Beda deui jeung perang di Irak, lain deui di Irak mah. Ai di Irak mah Saddam Hussein teh deuleu sejarah. Cek Saddam Hussein manyaing teu mampu sih ko transaksi make kitu. Ilang dolar bae. Ku ini ditaekeun Islam teh. Dolar ku ari teu bisa transaksi di Irak. Meuli minyak kudu make dinar, meuli minyak kudu make dirham. Uang Irak. Iran kitu kene sepakat. Bingung kalah Amerika. Sakedeung nyieun lah nyana perkumpulan. Ieu mah lamun diteruskeun bakalna negara Islam di mana-mana. Bakal terulang kembali wali sanga zaman Ki Raden Patah dengan Saddam Hussein. Islam akan tinggi. Urang mah teh nyawa minyak dengan sakitu perang perekonomian. Nah, dijadikan biologi padahal di Irak teh. Ngan omongan Amerika teh dihajar ku Amerika sorangan moal kuat Irak, dihajar ku dua anjing iris moal kuat, dihajar jeung Prancis moal kuat. Nyeulat multinasional hajar Saddam Hussein sebab urang bahaya ka dituna bisa-bisa Islam naik deui. Islam nu mantak merudah sadunya kamari mah tanpa aya nu nitah spontan. Tuh lamun dibuka sejarahna kos gitu. Kuari di Indonesia geus tah geus carita Irak tah geus beres tah geus. Beres geusan teman guys. Geusan heulanan. Kuari urang mah carita Jokowi. Presiden urang eta kajen kumaha ge. Perang Amerika jeung Cina. Hayo udag-udagan sia. Kau bisa teh sia. Ketika Cina terus yen naik jeung uang Cina naik yaitu dan naon garang Amerika masih kene siap naik deui dolar. Mual kuat kajian kumaha. Nu mantak cik Jokowi urang kuari mah beralih ka pertanian. Urang siapkeun pertanian. Wah, geus disiapkeun nya lagi geus boga pemikiran. Ieu moal kuat. Ngudag dolar Amerika teh moal kuat. Geus urang kana pertanian. Cak Allah lain kitu titah ibadah atuh ka aing. Jas sia ngandelkeun pertanian teh ngandelkeun hujan, panaskeun ku aing sia. Lain titah ibadah nangan udag-udagan. Bejakeun para ulama nu sekeliling mengelilingi Jokowi. Tita ibadah ka Gusti Allah kitu masyarakat. Ulah udag-udagan jeung kakawasan Allah. Lamun dipanaskeun, panas anu luar biasa. Deuleu India, deuleu Pakistan, brek tarae. Di tropis tinggal tropis. Allah Maha segala-galanya. Awalam yahdi. Apakah teu jelas ka jelema anu seakan-akan mempusakai bumi? Cicing teh nyana jadi warisan dianggap pusaka. Bisukna cicing imah-imah sangeunahna bae sabada dirusak ahlina nu baheula. Encan jelas Allahuna sya'u. Lamun teh mah kaula ngarsakeun asobnahum kaula ge bakal ngeunaan ka manehna siksa ku sebab dosa-dosa nawas.
wa natba'u ala qulubihim fahum la yasma'un. Kaula nu agung teh geus ngelak geus ngecap geus nyeplok kana hate-hatena jelema nu berheula. Manan manehanna teu iman teh, manan manehanna teu percaya, aju ku kaula disiksa. Aju nyanana henteu daekeun ngadenge kana piwuruk-piwuruk si mata daburin. Ngan sakadar didengekeun, oh dipikir henteu, sakadar ngadengekeun, oh dilaksanakeun henteu. Akhirna jadi guguyon, siksa ku aing tah jelema-jelema nu bara heula teh nu mantak disiksa teh teu percaya ka aing hatena ku aing geus dicap, diceplok, distempel geus moal iman. Kulantaran buang kawarah jasa. Teu menutup kemungkinan anu ngawariskeun taneuh nu bara heula di urang zaman Bung Karno, masyaallah menyatus desa Bang sampai Merauke. Bung Karno menyatukan umat, musyawarah jeung para penggede jeung para inohong tokoh-tokoh masyarakat, berbagai lapisanana politikus, ekonomi jeung ahli agamana, kiai diajak musyawarah, yuk urang nyatu nya hiji dari Sabang sampai Merauke, istimewana Bung Karno. Tapi ku hari berpecah belah. Ku hari ge kapan geus hampir memaksakeun sabenerna per provinsi. Kulantaran naon asah henteu kageroh kuari. Lamun Aceh kuari geus memecahkeun diri, Papua geus hayang misahkeun diri. Kemudian Banten ge Banten selenting-selentinganan geus hayang misahkeun diri. Kulantaran naon eta? Teu kageroh permasalahanna. Henteu kageroh geus dijieun otonomi daerah kuari mah tuh. Pelaksanaan pembangunan kumaha sadaerah-sadaerahna pemasukan gede hebat, berendaerah pemasukan letik berarti saaya-ayana dilaksanakan geus otonomi daerah, tapi tetap bae otonomi, tinggal otonomi, jalan mah tetep bae renjul bae. Deuk kumaha deui atuh, deuk kumaha deui. Oh, horenganan sistem nu aya di urang anu teu bagus. Atawa manusia-manusiana geus boho kana sistem nu aya. Geus kudu dikumahakeun. Ieu mah keur nyaritakeun kebangkrutan urang. Diceplok ku Allah, komo lamun datang ke lain sekedar mabok, lain sekedar zinah, lain sekedar korupsi, bahkan manehanana kufur teu percaya ka Allah, ieu diceplok ku Gusti Allah. Asal geus kararitu deulekeun cak Allah, law nasya'u asabnahum bidzunubihim, siksa ku aing teu menutup kemungkinan cara umat nu baheula. Jaga ku urang tina siksa Allah, urangna babalik ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Tilkal quratuh, kampung tuh, negara tuh, kota allati maradzikruha nu geus dicaritakeun tadi geus kaliwat, naqussu alaika kaula nu agung nyaritakeun ka anjeun ya Muhammad, he Muhammad, min ambaiha tina caritaan-caritaan eta negara tuh deuleu. Ketika di Irak bangkawarah manusia setelah Kangjeng Nabi Adam turun di India, kemudian anak baranakan Kangjeng Nabi Adam teh, kemudian tes Kangjeng Nabi Adam Kangjeng Nabi Idris di Irak, dilanjutkan ku Kangjeng Nabi Nuh alaihis. Tilkal qura tuh kampung Irak, tuh negara Irak utara. Di situlah Kangjeng Nabi Nuh dilahirkan, didinya lah Kangjeng Nabi Nuh dakwah di tengah-tengah masyarakat anu luar biasa biadabna. Didinya maling, didinya zina, saha nu gagah, saha nu menang teu percaya bahwa langit bumi nangieun Allah. Kangjeng Nabi Nuh diutus titah iman ka Allah disangsarikeun. 950 tahun Kangjeng Nabi Nuh, umurna 1000 tahun, 950 tahun eueuh nu iman eta dakwah. Ya Allah ya Rabbi, urang mah nyeun pondok kakarak 5 tahun eueuh nu mondok bae geus frustasi. Urang dakwah eueuh nu ngadengekeun bae geus frustasi. Deuleu Kangjeng Nabi Nuh 950 tahun eueuh ngan Kangjeng Nabi Nuh mah terus bae tabah, diusir bala Kangjeng Nabi Nuh. Tidinya instruksi Gusti Allah nyeun kapal Kangjeng Nabi Nuh saling-sarikeun no aya nyeun kapal mah deket laut, lain di tengah-tengah negara. Sia mawana kali itu kumaha jeung leumpangna kumaha, kapal mah ayana di laut. Cek Kangjeng Nabi Nuh kula mah instruksi ti Gusti Allah lah udah sok Allah-Allahan edan sia mah Nuh
geus teu dianggap tapi tetep bae Kangjeng Nabi Nuh terus kesimpulan nama Nuh awas ieu umat geus disiksa saha anu iman kuateun Kangjeng Nabi Nuh dakwah awas siksa ieu mah bakal datang nu iman naik ka dieu naik anak Kangjeng Nabi Nuh opat Yapis Ham nah Kanan nu tilu asup ka laut ka parahu nu hiji Kanan mah henteu anak sorangan Kanan teu percaya ka Abah teu percaya ka Abah nama di Rasul ieu urang teh ieu teh turunan tilu-tilu Yapis Ham sakitu dijelaskan ku Kangjeng Nabi di hadis Bukhari Yapis bapak orang itu Sam bapak orang itu Ham bapak orang itu jadi orang teh keturunan tilu-tilu Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam moal kaluar ti dinya Arab turunan mah dijelaskan ku Kangjeng Nabi Arab turunan bapana ka dituna ka Kangjeng Nabi anak Kangjeng Nabi eta kemudian gatu gaduh naon gatu ngaranna kitu Iran Persia ya eta keturunanna terus ka Turki Cina ieu termasuk urang ieu ke urang lamun nyaritakeun hadis Kangjeng Nabi nu eta jadi kesaturunan-saturunan ka dieu hiji nu teu iman Kanan teu daek naik Kanan ka dieu cak Kangjeng Nabi nu ieu siksa ieu lah bah siksa di mana abi naik ka ditu ka tanggal kalapa ada liput sia tanggal kalapa ge bong moal mah nya tiba heula ge tilok tanggal kalapa tilok liput ku cai ieu mah siksa sadunia ieu mah moal bah paling ge lah kula mah lamun tanggal kalapa kaliput kula mah ka gunung geus atuh teu iman ngaranna ge terus disiksa teh naik di mana Kangjeng Nabi Nuh tu singgahna ye gunung naon ngaranna kapal Judi dina Al-Qur'an gunung Judi di mana eta di Turki nah jadi ti Irak terus ngeungkeui kapal teh eureun-eureun di Turki tah eta lah kuari geus diketemukan di Gunung Ararat di dinya Turki aya kapal Kangjeng Nabi Nuh sebelah kirina sekitar bangsa 50 meter di dinya aya masjid masih aya keneh kuari ge masjid urut Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam geus jadi batu masjid Kangjeng Nabi Nuh di dinya kapal aya keneh urut kapal Kangjeng Nabi Nuh jadi kapal teh singgah teh lain di laut tapi di luhur gunung Judi kuari aya keneh kuari aya keneh geus dipoto urut kapal Kangjeng Nabi Nuh teh. Kemudian laut nu pernah kitu diberangkatkeun ku kapal Kangjeng Nabi Nuh ku didinya mah ke satelit. Coba laut mana? Aya kuari kecanggihan alam, kecanggihan alatnya seperti eta. Jadi kuari mah lebar kapal Kangjeng Nabi Nuh, panjang kapal Kangjeng Nabi Nuh diketemukan oleh 4 negara. 1 negara Amerika bersama-sama dengan Arab, nomor katilu Jerman, nomor kaopatna Irak. 4 negara Mesir, 4 negara ieulah anu terus menelusuri tentang kapal Kangjeng Nabi Nuh. Kuari geus dijadikeun kitu mitos. Geus dijadikeun kuari aya kapal Kangjeng Nabi Nuh, masjidna aya urut Kangjeng Nabi Nuh singgah di luhur gunung. Masyaallah. Aya 2 masjid, hiji di dinya, nomor kaduana di Tajikistan. Nah, jadi eta lamun urang ka ditu engke naik ka gunung bakal kapanggih jeung masjid urut Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam. Ke lamun urang ka Tajikistan ka ditu ente naik kula mah balik. Para raih bisa sia di luhur gunung. Aya tapi make kapal heli di sorotan aya. Masyaallah. Terbukti ieu teh orang Amerika ingin membuktikan coba di mana sih ke Gunung Judi dan di mana sih singgahnya kapal dan bagaimana ditelusuri selama 5 tahun menelusuri eta 5 tahun menelusuri eta alhamdulillah terbukti iyalah geus dibukti-buktikan ku Gusti Allah nya nama asup Islam kemudian loba nu asup Islam di Amerika ketika manehana nyaritakeun tentang terbukti nah baheula zaman Kangjeng Nabi tutup ku Amerika teu meunang dicaritakeun bahaya ieu mah Masya Allah nailah cerita tilkal qura tun negara anu baheula ahlina iman ka rasulna begitu Allah ngutus Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam umatna tetep bae henteu iman siksa ku Gusti Allah tilkal qura
negara itu disiksa ku Gusti Allah. Nomor keduana negara kaum Samud eta adalah kaum Kangjeng Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Eta ngaranna Madain Soleh. Lamun Kangjeng Nabi nyaritakeun dina kitab Bukhari hadisna aya Batnul Wadi ketika Kangjeng Nabi di Dzulhulaifah. Kangjeng Nabi teh cicing di Batnul Wadi, antara Batnul Wadi jeung Yordan di dinya aya ngaranna Madain Soleh. Lamun dina Al-Qur'an aya surat Hijr, eta surat Hijr teh eta. Tuh di dinya lah disiksa kaum Samud teh. Lamun terus urang ka Yordan aya Petra di ditu tersisa ditinggalna. Tilkal qura disiksa kaum Samud. Mana deui? Tuh Ad, kaum Ad. Di mana Ad? Kaum Ad teh antara Saudi Arab Madinah, antara Madinah jeung Yaman. Belah ditu aya Ahqaf ngaranna. Mantak dina Al-Qur'an aya suratul Ahqaf. Ahqaf eta dataran luas. Dataran pasir, urang menyebutna gurun pasir Sahara ngaranna Ahqaf. Teh lamun urang dina Al-Qur'an suratul Ahqaf Yaman. Kaum Ad di Yaman, ditinggalna kaum Ad. Mantak diutus Kangjeng Nabi Hud alaihi salam Yaman. Mantak aya kuburan Kangjeng Nabi Hud di Yaman mah osok dihaolan. Wah, ramena luar biasa. Ditinggal para nabi di Yaman. Kangjeng Nabi Sulaiman aya di Yaman ditinggalna Kangjeng Nabi Sistea. Kemudian Kangjeng Nabi Hud ge aya berbagai nabi-nabi jeung wali-wali. Nu mantak paling istimewa sadunya adalah Yaman. Sunina kuat jasa gempur ku Yahudi. Moal bisa Yahudi ngagempur eta lamun tanpa make umat Islam dicuci otakna, anak buahna teh dicuci otakna supaya menyatakan Islam teh seperti ieu. Jadikeun ISIS berangkat. Kuari ku ISIS diacak-acak kuburan-kuburan teh. Wah, kiai-kiai terus dibeakeun. ISIS terus bae. Iyalah supaya jadi Wahabi. Sebab ku Wahabi Yahudi ngeunaheun jasa. Ku Yahudi mah ku Wahabi mah Yahudi teh ngeunaheun jasa. Ndek nyaplokna naon ge. Itu hasil-hasil bumi teh ngeunaheun jasa. Selama make Sunni, ortodok lamun di Irak mah Islam ortodok. Ahli toriko iya bahaya. Urang teh teu meunang nyaritakeun tentang tuh Tuan Abdul Qadir. Urang teu meunang nyaritakeun tentang Kangjeng Nabi urang teu meunang nyaritakeun tabaruk. Yahudi teh ngaulahkeun hese ku Yahudi mah melalui Wahabi. Kos kitulah kuari asup ka Indonesia Wahabi. Syiah asup. Mentak lobalah pertanyaan-pertanyaan mahasiswa untuk mempertanyakan kebenaran kewalian Maulana Hasanuddin. Mempertanyakan kebenaran kewaliannya Syekh Yusuf, mempertanyakan kewaliannya Syekh itu Asnawi, mempertanyakan kewalian Wali Sanga. Ketika orang nyaritakeun nyana wali, apa dasar kewaliannya? Coba, lamun tahun-tahun sabaraha naon ditinggalna. Nah, ketika orang nyaritakeun Cirebon Syekh kitu Syarif Hidayatullah dideuleu ku urang keramikna, dideuleu ku urang potongan bangunanana. Ieulah ngajadikeun mitos, maka di dinyalah bakal kanyahoan tahun sekian. Maka dengan ayana kos kitu jelaslah kewalian Syekh Syarif Hidayatullah dihancurkeun ku nyana supaya anak incu urang ulah bisa nyaritakeun deui. Di urang tidak menutup kemungkinan bakalna Cirebon hancur, Wali Sanga kabeh dihancur-hancurkeun. Banten ge nek dihancurkeun. Supaya kuari mah urang masih kana bisa nyaritakeun, engke bukuna bakal dibeakeun kabeh beuleuh. Rencana Yahudi seperti eta. Ulah sampaikeun ka nyaritakeun karuhun-karuhun kewalian. Ieu nu mantak jadi kekuatan Islam teh. Nu mantak kuari Arab teu kuat teh lantaran naon? Lantaran nyana geus teu nyaritakeun. Di mana makom Siti Khadijah kuari geus teu kadeuleu? Di mana ditinggal Kangjeng Rasulullah geus teu kadeuleu. Malah kuburan Kangjeng Nabi ge deuk dipindahkeun. Ya teh Yahudi. Ya Wahabi nurut bae deui. Ndek kumaha coba ieu. Nah, mantap kuari digempur memeh Mekah jeung Madinah. Kangjeng Nabi nu bakal diacak-acak engke Yaman heula sebab di Yaman lah loba ditinggal ahli sunnah wal jamaah nabi-nabi. Irak geus hancur, kuari Yaman dihancurkeun. Engke terus tas Yaman bejana ka Indonesia. Moncongna geus dikieukeun tah.
di Australia moncong geus dikieukeun tepat Cikupa geus diukur ku nyana ka Cikupakeun bae ka janceukna aya Citra aya anu ngabisiki coba teh ka Puri ulah Puri mah eueuh teh mah Puri mah aman eueuh nu zina nu mabok eueuh di dinya mah aya ge anu eta doang ngeusian 5-0 tah ieu di urang teh geus di berbagai sektor di luhur geus diasiku Wahabi pun hayang nyaho di kepemimpinan Jokowi ieulah kadele rapuhna nu mantak dipaksakeun lah NU dengan agil sirot kudu naik di sadajan sabaraha miliar kudu bae urang lamun nyaritakeun kitu bakal ngabukakeun tentang keberadaan Indonesia kunaon sih bisa memaksakeun aya bergaining jeung ieu sebab naon keur memperjuangkeun kewahabian jeung kesyiahan dicaritakeun soge maksudna kumaha hati-hati ka hareup lain lalaga dieu mah terus dipaksakeun padahal mah NU mah lain kos kitu kuduna atuh tipe NU mah lain kos kitu kudu tawadu kuari ge tawadu ngan tawaduna kuari mah tawarna duit jadi lain tawadu asli nah ieu kuduna aslina NU mah tawadu DP kok kuari main kos kitu lain sekedar lain nyaritakeun tentang keaiban NU tetapi keberadaan NU seperti etalah dipaksakeun kajen kumaha ge sebab naon aya nu diperjuangkeun di tubuh pemerintahan supaya sunni ieu rusak dihancurkeun lalaunan wow leuwih jeli ahli Allah amanta kabeh blut pigideg bae tapi babi nu sajan anu nyarahun gide kumaha ka hareupna ai kula mangan sakadar lah atuh nyaritakeun keberadaan kos kieu bae sakadar supaya nyaho bae abeh urang hati-hati anak urang pasantren-pasantrenkeun si hade abeh engke tetep bae kuat perang masalah geus wih cenah kieu perang masalah dia perang paeh teh perang paeh teh ulah kitu cenah kieu kula can kawin-kawin heula sia deula saya mikiran kitu bae sih mikiran hulu nu leutik kula mah ingat mikiran hulu nu leutik sok inget ka jelema ku boga pamajikan opat ya tangan ku nyana diatur cak nyana teh kieu nya pokona mah asal giliran sia datang ka imah aing ka dieu ke sia balik isuk kana ieu datang jadi awewe nu datang sebab ai mah pan boga pagawean dakwah teh dagang teh dan lain sebagainya geus sia kudu nyaho sia datang ka waktuna masing-masing geus itu persetujuan pemajikan opat oke gara-gara nama ieu tah hulu nu leutik aing jadi inget bae tungtung nama geus kitu paringana barang-barang peuting teh pan nu datang ieu penting ieu ya. Ku nyari telepon ge teu datang. Geus kajeun lah penting ieu teu datang ge. Peuting kadua giliran nu anu biasana nu kadua ieu. Teu datang deui bae. Sial aing geus pargel kieu teu datang cek nya teh. Nu katilu ge teu datang deui bae. Majikan nu kaopat bebereun datang ieu teu datang deui bae. Masya Allah cek nya isi kunaon kieu teh. Opat ke opatna udah datang hiji-hiji aja salarial jasa langsung nyono pas nu ngariung di lembur eta nu ngariung kebeneran nyana titah nyambut nyana dulur-dulur sadaya geus esi nyambut nama nu sajan ngan nyana nyelipkeun urusan nyana itu biasa tanya ki pudol emang kitu penceramah nyana nyelapkeun urusan nyana cak nyana teh ya kula mah ai urusan sambutan mah geus beres ye nya ngan ieu mah kieu saeutik mah dulur horenganan eta pamajikan ngaladenan salaki ganjaranana sarua jeung ngabunuh Yahudi 70 lamun pamajikan ngaladenan salaki berarti sarua jeung jihad fisabilillah ngabunuh pamajikan 70 beuh eta lamun sakali lamun salila hirup berarti alajur kabeh Yahudi. Ieu mah keur carita gede jasa ganjaranana. Eta pamajikan opat ngadengekeun BKB. Di imah jaheun nya horeng gede teh ganjaranna.
geus we balik ka imah tah pamajikan datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia datang ye naon? Kula mah kabita ngadenge tadi kakak nyarita. Cek cenah ieu 70. Cek ganjaranana. Atuh ayo rasa sarere. Beres lah kula mah lantaran ieu mah tuh geus beres kula balik ya geus sabodo teh balik mah balik teu kebal datang deui nu hiji deui. Waalaikumsalam. Naon ya kade tadi kula ngadenge cenah 70 sarojeng mehan Yahudi. Heuh bener atuh kula mah lah ieu mah hitung-hitung jihad bae hayo geus beres nu kadua balik nu katilu datang deh. Waalaikumsalam. Aya naon ieu penting-penting ade kula ngadenge tadi kabita ajaknya na sarua aja ngabunuh 70 Yahudi kula ge hayang hayo atuh hayo berangkat deui beres eta nu kaopa dipaksakeun ku nyana aju ngomong jaknya na bah horeng lain Yahudi nu paeh aing tuh gara-gara nu leutik inget paeh kadinya aduh jaknya na lain Yahudi nu modar aing isu ka rumah sakit teh Masya Allah karena geus teu kudu opat-opat hiji bae urang nu teratur ngan lamun hiji kurang ya dua lah masalah lah gitu. Ngan nu teratur rasa penting dihijikeun gitu atuh teu mah modarnya tuh Masya Allah tilkal qura itu negara-negara nu tadi dicaritakeun teh aku kaula dicaritakeun ka anjeun Muhammad tina caritaan-caritaan ahlina itu tadi Kangjeng Nabi Nuh kemudian itu Kangjeng Nabi Saleh kemudian Kangjeng Nabi Hud umat tadi siksa al-Aqab nah etalah Kangjeng Nabi Lut Yordan terus kebelah itu urang endek gitu ka mana ka arah gitu Palestina didinya antara Yordan jeung Palestina didinya teh naik kadinya tah eta teh aya tanah anu dibalikeun ku Gusti Allah handap jadi luhur-luhur jadi handap tandus hideung ku ari ge teu bisa didatangan panas nu dipager ku negara Yordan eta Kangjeng Nabi umat Kangjeng Nabi Lut umatna siksa mantap Kangjeng Nabi Lut na disalamatkeun ku Gusti Allah ti Yordan teh tinggal lompat ka Palestina salamat Kangjeng Nabi Lut ngan pamajikanana korban tuh lamun urang nyaritakeun tentang hidayah Kangjeng Nabi Nuh anakna teu iman Kangjeng Nabi Lut pamajikan teu iman Kangjeng Nabi urang mamangna teu iman Kangjeng Nabi Ibrahim bapana sorangan teu iman ya Allah ya Rabb mahal hidayah tilkal qura negara-negara nu tadi dicaritakeun Muhammad ku kaula dicaritakeun ka anjeun tina caritaan-caritaan tentang ahlina anu bangkawarah teu nurut ka Rasul siksa teu menutup kemungkinan umat setelah eta ge mun teu nurut ka aturan-aturan Rasulullah disiksa Indonesia geus sabaraha kali disiksa nu tadina Jawa nu tadina Banten jeung Sumatera ngahiji kuari jadi pisah lantaran Gunung Merapi jadilah Selat Sunda di dinya teh eta teh siksa terus datang ka dieu ka maut tsunami teh anu mun kuring kuari eta teh siksa Masya Allah karim geus sabaraha ieu urang jutaan manusia nu tersiksa kok teu dijadikeun barometer teu dijadikan ibrah si ku urang teh apakah can jelas kitu umat nu baheula disiksa tanjakeun ku ari nu Batak Tasikmalaya Galunggung disiksa tanjakeun kunaon eta kredit ditanyakeun kredit eta ahli-ahli kreditnya teh urang dinya urang kitu rancapaku terus urang kadinya kredit nu mantak eta kamari ieu kitu Padang eta Padang teh dibelebeskeun ku Gusti Allah datang ka kuari wallahu alam kumaha gunung nimpah negara eta datang ka kuari sabaraha ribu manusia kunaon eta tanyakeun Padang emang kumaha gitu Padang ya Allah ya Rabbi eta nu mantak Aceh disunamikeun di Aceh kunaon ganja anu luar biasa dikirim ke unggal negara lewat Merak lewat Singapura dan lain ganja datang ka kuari nu ngaran ganja di non gitu ngaranna di dinya
di Aceh jadi sorangan. Masya Allah. Nuanta kuari orang lamun dahar di Padang sing hade. Ngeunah keberesna tunduh eta teh make ganja. Make ganja eta lina lawar. Jadi persediaan biasa, jadi makanan biasa orang di Padang di Aceh. Di ditu mah orang mun namu ka Aceh, lamun urang teu ngarti ka agama, ketika masak di ganjaan, nikmati daharna teu kebal PS. Ganja jadi sorangan. Lamun urang nyaritakeun ganja di Aceh jadi sorangan, urang nyaritakeun di Yordan eta teh kitu zaitun jadi sorangan. Jadi seorangku lagi kaget sisa gunung zaitun barang terus naik mobil di sisi imah kebelah zaitun horeng jadi sorangan nu mantak zaitun ke mancanagara zaitun nu aya di urang geus di naon dikemas eta teh meunang ti nagara Yordan jadi sorangan mantak dina Al-Qur'an watini wazaituni waturi sinina wa hadzal baladil amin demi tin demi zaitun Turisina demi gunung Tursina emang didinya terus Yordania Mesir terus ke Palestina gunung Tursina okas gunung judi teh di Turki terus kabarge terus tilu negara eta teh gunung judi kabeh tilu negara gunung judi kos Palestina kos Tursina eta urang di Yordan Mesir terus ke Palestina terus eta ngaranna gunung Tursina kabeh judi sarua bae itunya Tajikistan etanya gunung judi di dinya Turki gunung judi tilu negara Afghanistan terus kan itu eta gunung judi kabeh Masya Allah urang mah mau nyaritakeun gunung santri salah hiji urang gunung Karang eta loba gunung Karang tapi nu kanyahoana mah nu gedena bae kos kitulah di urang mah di luar negeri bang tuh gunung tilu negara urang kula nanyakeun mana ieu gunung Tursina sugan kula macel cara gunung santri horenganak ada kulu cekna Tursina Masya Allah kula nanya tak kagaibna ieu mana gunung Tursina gunung Tursina cekna ada kulu Tursina kabeh Tursina teh di dieu datang Yordania Mesir terus ka ditu Palestina ada kulu Tursina cek kula teh ieu mah aing lain etan mah ditanyakeun gae urut Kanjeng Nabi Musa mana gerib cekna sakedeng deui pas sakedeng deui geus deukeut kan lantaran penting dibejakeun tah ieu ceritakeun gunanya ieu lah gunung urut Kanjeng Nabi Musa atuh mun kurang turun bisa tante cek nya teh jahat di dieu loba garong ulah peuting kebenaran lewat kadinya peuting ngan neuleu doang ieu dibejakeun gunanya ieu lah gunung Tursina urut Kanjeng Nabi Musa ngan lamun peuting henteu ngajamin keamananana sebab daerah dieu jahat-jahat keneh. Paingan aya polisi, setiap mobil aya polisi. Dikawal ku polisi. Masya Allah, horenganan kejahatan-kejahatanana luar biasa. Tilkal qura, tuh negara-negara. Ieu keur carita negara-negara anu ku Gusti Allah dicaritakeun ka Kanjeng Nabi urang anu diturunan rasul-rasul urang mah jauh teuing urang nyaritakeun negara urang bae tuh Aceh jadikeun ku maneh contoh tuh Tasikmalaya jadikeun contoh tuh kitu Sukabumi jadikeun contoh tuh Padang jadikeun contoh kade ulah datang tai goyang tuh Yogyakarta kudu kumaha tuh iman ka Allah Subhanahu wa ta'ala lobakeun takarrub tafakkur ka Gusti Allah Masya Allah walaqad ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati wallahu a'lam